Matur nuwun Akang duaan parantos nulungan abdi sareng Imas. Mong abdi angin naon atuh hirup oge da abdi mah parantos turnuhun da abdi sanes gades deui Akang. Saur Linda hari teh berjeng lembay ku Cimata. Terus tekenging wakanya deus mah ayo urang mulang we nyai. Si bibi parantos ngantosan. Du, ayo urang mulang. Imas bawaku adunya. Akang mah bade nyandak Linda. Punten nyai ku Akang bade di payang. Hup, kalayang. Dodo hari teh ngalayang terus lincak kana cai terus reluncatan kana batu. Trila oge geus tapi we. Geus tepi kadeukeuten si Kodir jeung anu sejenna. Linda terus digolirkeun dina cukut hari teh. Odu oge hari teh terus ngawatek ajianana. Eup, kalayang, cilung. Odu loncatan kena batu, sok sanajan barejeng mayang Imas karasa ku odu teh masih kena tetap hampang. Jadi oge tepi kagegireun Dodo. Cag si Imas teh harta digolirkeun digigireun Linda. Kodir jeung babaturana colohok ningali kayaan Linda jeung Imas anu pikawatireun. Sabadana Linda jeung Imas digolirkeun dina cukut ku Dodo jeung Odu. Si Kodir hari teh ngamimitian nyarita ka si Dodo. Do, kumaha rencana anjeun saterusna ayeuna ye? Kieu ya tukang. Abdi pangiten bade nyandak Linda, terus Odu nyandak Imas. Tah tugas Akang sareng rencangan ngagusur si Jumad jeung si Dadap. Kumaha tah setuju? Satuju, kitu kido. Ngan kumaha mentaskeun si Jumad jeung si Dadap ka dieu? Puguh hese pisan koreng teh. Jeung anu sejen mentas ka belah ditu teh. Nyakeun we ku goreng mentaskeun si Jumad jeung si Dadap mah. Kela do, kela. Kumaha mun eta jalma urang paehan terus palitkeun. Soalna mun masih kene hirup pasti eta jalma teh bakal ngalakukeun tindakan kajahatan, tindakan anu hina. Nyatana merkosa ka jalma-jalma anu teu tuah teu dosa. Ceuk astama hari teh dina cuma ditana tandas pisan. Dodo hari teh ngahulang nimbang-nimbang alusna jeung gorengna. Caritaan astama aya benerna. Yen da kuring oge lain teu hayang maehan. Pan sadaya oge nyaksian yen pun guru hayang si Jumad jeung si Dadap teh bisa ka bawah hirup-hirup. Mun teu mah dipaehan tanpa aya perintah sieun bendu ka kuring. So, kumaha mun bendu pan bakal repot. Dodo ngomongna hari teh berjeng papata. Keur kitu Linda anu mairan ceritaan Dodo. Masalah yang tanggung jawab abdi Kang. Abdi sedih nyeri hate wirang ku kejadian ieu. Teh sakabayang ku akang-akang sadayana oge ka abdi sareng Imas mal aya lalaki anu hoyongeun. Margi parantos sanes gadis deui. Abdi pasti dikucilkeun ku rencangan oge baraya anu sanesna. Kulantaran kitu paehan we eta jalma teh Kang. Sok paehan. Linda hari teh barejeng rembay ku Cimata teh ngacung-ngacungkeun leungeunna barejeng dipereupkeun saking kesal ka si Jumad jeung si Dadap. Perkawis alasanna mah kaki marangi lipi barangku abdi sareng Imas gitu. Insyaallah malah naon Akang. Ya mun sadayana satuju mah urang paehan we. Kumaha tah satuju. Babaturan Dodo anu salapan orangnya tujuan kana keputusan Dodo. Geus kitu mah Dodo jeung Odu mentas deui ka sisi wahangan belah ditu anu aya si Jumad jeung si Dadap anu keur dibaroku dina tangkal puspa. Sanggeus tepi kadeukeuten si Jumad jeung si Dadap. Odu mesat pedogna anu tita tadi hari teh disoren. Serepet kurilap katojo ku mata poe. Si Jumad ngulisik sadar harita kaget sabab manehanana ditalian kana tangkal jeung aya jalma duaan di hareupeunana. Kagetna nambahan waktu Odu ngamang-ngamang kana bedogna. Geter hati si Jumad sabab di hareupeuna harita teh mamawa bedog.
Jika mah dirina bakal paragatnya wae dina waktu harita. Linda Imas kodir jeung babaturan harita nyaksian kana eta kejadian. Dodo harita teh ngawatek acianana dan palengan katuna dibuka. Dijadikan senjata seperti halna bedog. Curela, dodo harita loncat berejeng nyodokeun leungeun katuna kana da si Jumat. Kalayang hiu gabres. Kuak harita si Jumat ngacerit. Lengan dodo parat nepikeun kana tonggong si Jumat. Si Jumat harita kakarecetan ngaleupaskeun nyawa. Ketika si Jumat harita ngapayabah maseuhan sakujur awakna. Kejadian eta sarua karanapan ku si Dadap. Pedogan uceklan ku si Odu harita nancrep dina dada si Dadap. Tekung sila oge si Dadap teh harita teh paragat nyawana. Sanggeus kitu mah si Jumat jeung si Dadap teh dipalitikeun kana wahangan si Buni. Dodo jeung Odu harita istighfar sabaraha kali. Geus kitu mah Dodo jeung Odu teh bersih ngabersihan leungeun jeung bedog anu pinuh ku getih. Linda sareng Imas ngerasa puas jalma anu geus ngancurkeun masa depan ayeuna mah geus paeh manehanana ngarasa tenang. Ya sanggeus kitu mah brawe mia ngacug-cug ka Imah Linda sareng Imas. Kasugri para wargi teu kacaturkeun lila di jalanna. Dodo jeung Odu tetep weh ka Imahna Linda. Kasampang Aki Marangge sareng keluarga Linda oge keluarga nanti Imas teh nuju kumpul. Linda hari teh ngagabru ka Biune. Imas oge hari teh ngagabru ka Bimamai. Sadayana rembae ku Cimata. Cimata kasedih sareng kabunga. 10 urang murid Aki Marangge hari teh dipasiantuangeun. Teras tuang sasarengan manikeun gabala kecerakan. Kula wargana Linda sareng Imas nganuhunkeun pisan ka Aki Marangge oge ka 10 murid paguron Gagak Putih anu tiasa mendakan Linda sareng Imas. Sabadana beres tuang, si Kodir harita teh nyaritakeun kejadian anu geus kaalaman tadi. Waktu niangan laratan Linda sareng Imas ka Aki Marangge oge harita teh dicaritakeun ka sakabeh jalma nu hadir. Ku si Kodir oge diceritakeun yen si Jumat jeung si Dadap teh geus paeh dipaehan ku Dodo jeung Odu sabab dipiwarang ku Linda sareng Imas. Nganagun ceritaan si Kodir yen si Jumat jeung si Dadap teh parantos dibunuh. Puguh we Aki Marangge bendu pisan. Ngan harita mah Aki Marangge teu ningalikeun penduna sabab aya dina riungan jalma anu seueur. Ya sanggeus beres sagala rupana mah Aki Marangge sareng 10 muridna amitan bade mulih ka pagoron Gagak Putih. Beral sadayana miang. Kaayaan alam hari teh geus manjing sore, kira-kira nama pukul 4 sore. Tongret di sarada mapesan alam harita anu lenglang taya aling-aling. Ari Linda sareng Imas masih keneh dina kaayaan anu alum sedih pikarunyaeun. Sararea lelemu ka Linda sareng Imas supaya tiasa berak deui seperti biasana. Wacapkeun di paguron Gagak Putih. Dina sabadana ngalaksanakeun salat magrib berjamaah, Dodo sareng Odu dipanggil ka babina Aki Marangge. Dodo jeung Odu gukek caralik di ruang tamu. Torojol hari teh Aki Marangge gek calik di payunan Dodo jeung Odu. Ieu teh tujuan Aki manggil ka maneh duaan. Masalah si Jumat jeung si Dadap. Nah bener maneh duaan anu mayahanana. Jawab. Mohon leres abdi sareng Odu Aki anu parantos maragatkeun nyawa eta jalma teh. Mun bener gitu, cimimiti ayeuna maneh duaan ini ti paguron Gagak Putih. Sabab aing teu hayang boga murid tukang maehan. Maneh duaan geus ngancurkeun reputasi ieu paguron. Ngaran ieu paguron jadi goreng gara-gara maneh duaan maehan si Jumat jeung si Dadap. Dodo jeung Odu kaceda kagetna kana ceritaan Aki Marangge. Teu nyangka bakal kitu kajadianana. Punten Aki, mung naon Dodo? Oh alasan dung init. Mimiti ayeuna maneh duaan geus lain murid paguron Gagak Putih. Init ayeuna keneh buru. Geus teu aya pilihan deui keur Dodo jeung Odu. Geus kitu mah Dodo jeung Odu teh indit ti bumina Aki Marangge atawa kaluar ti bumina Aki Marangge terus asup ka kamarna. Terus meresan pakaian kenceling we indit tinggalkeun eta patempatan. Sakabeh murid paguron Gagak Putih harita mah teu apalan yen Dodo jeung Odu teh geus diusir ku Aki Marangge. Sanggeus rada anggang ti paguron Gagak Putih, Dodo jeung Odu teh ngeureunkeun lempangna terus diuk dina handapeun tangkal jengkol.
Odu harita teh anu ngamimitian nyarita. Nasib urang teh geuninganan bet kieu Kang. Menikeun kasedih hate teh diusir ku pun guru. Sing sabar du, orang keur diuji cek dodo barejing tanggah kaluhur ningali ka langit. Rencana orang enak kumaha balik atawa neangan tempat penyumputan euy. Asa seunggah kuring mah ari kudu balik ka imah mah. Ya urang balik we. Urang jujur ka si Abah jeung si Ambu. Ari maneh dek balik ka imah atawa dek milu ka kuring. Dodo harita teh mencerong ka Odo. Kuring mah dek ngilu ka imah maneh we Kang. Kalau man di imah kuring mah sok tara aya batur ngobrol. Pan aya bapa maneh lain. Nyeta sok era ngobrol jeung bapa teh Kang. Jadi sok sorangan-sorangan we gitu masing-masing. Kela-kela do euy. Ari waktu dewangan akang geuninganan bisa kana ilmu napak cai. Heueuh akang teh napak kana cai gitu tah. Diajar ti saha eta ajian teh Kang. Odu harita mencrong bangun anu penasaran pisan. Dodo ditanya kitu teh harita ngagurubu greuwas jigeuna nama. Kepanjang cerita madu kewe dicaritakeun di imah. Ayo urang balik. Jung Dodo teh harita nangtung terus lempang ninggalkeun si Odu. Odu ge harita buru-buru nuturkeun. Tekung silila tapi weh ka imahna Dodo. Sabadana uruk salam panto aya anu muka nu teu lain ti Ambu Aminah. Kabruhug Ambu Aminah teh ngarontok ka Dodo sabab geus lila teu panggih. Padidin oge harita norojol ti kamarna teras gabruk ka Dodo jeung Odu. Padidin sono cigana teh sabab tos lami henteu papendak. Ningali Dodo jeung Odu mawa buntelan Ambu Aminah sareng Padidin kacedak kagetna ciga anu kabur wae ti paguron. Tapi duanana henteu gereuh diantepkeun heula we engke mun geus beres dahar cenah dek ditanya. Ari Dodo harita teh terus asup ka kamarna neundeun buntelan jeung buntelan anu Odu. Nya sabada Ambu Aminah nyayugikeun tuangeun berak we barang dahar ka cida ponyona. Sanggeus beres dahar teras we harita teh ngumpul deui di tepas. Padidin harita teh anu ngamimitian muka obrolan. Kumaha pangarsa Aki Maranggi? Sehat do? Alhamdulillah sehat Abah. Ya syukur ari sehat mah. Ambu Aminah harita teh mairan kana ceritaan Padidin. Kena ieu teh. Nah maraneh duaan mawa buntelan. Kabur atawa kumaha teh? Ambu mah acan ngarti, sok jelaskeun Dodo. Kieu dongeng nama Abah oge Ambu terakdek we. Ku Dodo diceritakeun ti mimiti asup ka paguron Gagak Putih nepi ka manehna diusir ku Aki Maranggi. Padidin sareng Ambu Aminah harita teh daria ngabandungan ceritaan Dodo. Tah kitu bah oge Ambu. Padidin sareng Ambu Aminah colohok teu nyangka sacomok oge bakal kitu kajadianana. Dodo jeung Odu sasatna mah geus jadi pahlawan tanpa jasa tapi nahabet ku Aki Maranggi diusir. Nili kana kaayaan eta Padidin teu satuju pisan. Jujur Abah mah teu satuju pisan kana kaputusan Aki Maranggi. Abah banget kesel. Coba bayangkeun. Maneh duaan teh Dodo Odu sasatna mah geus jadi pahlawan. Tapi kunaon atuh? Kalahkeun teh usir. Aneh atuh. Padidin harit haka tingali ambek. Tapi gancang harita teh ku Dodo jeung Odu di dalam sangkan ulah kapapanjangan dina masalah eta. Bah, wios dakengeng bendu, da ieu mah parantos janten keputusan Aki Maranggi. Abah kedah nampi kana ieu kaputusan. Mohon bah, dakengeng bendu bah. Wios we. Urang tampik usadayana supaya henteu janten memusuhan. Padidin narik napas panjang ciga anu seunggah nerima eta putusan. Ya kulantaran Padidin masih sadar akhirna mah narima kana eta keputusan Aki Maranggi. Sabadana salat Isya berjamaah Dodo jeung Odu asup ka kamarna terus we ngakoledag duaan. Duanana babatak ngendorkeun urat anu carangkeul uruta di beurang leumpang jauh maluruh si Jumad jeung si Dadah. Harita teh si Odu ngamimitian cemarita. Cing do jelaskeun ka kuring ti mana meunang ilmu napak sancang teh euy.
kuring mah hayang bisa. Odu talete naker hayang apal pisan cikeuna nama. Di aki kuring du. Epan geus maot 15 tahun ka tukang. Sok aneh akang mah. Kuring mah can ngarti atuh. Odu manggil ka dodo teh kadang mah akang, kadang mah manggil ngaran. Iya ya Dodo. 5 tahun ka tukang, aki kuring nyatana aki obay datang kana alam pengimpian kuring. Terus ngajarkan rupa-rupa ilmu kanuragan. Nya di antara anu diajarkeun ku si aki teh nyatana ilmu napak sancang. Oduh harita melohok. Nah, bet bisa gitu, Do. Aneh nikah. Oduh harita teh teu ngartieun. Can ngartieun leungeunna harita teh kegaruk kana sirahna. Nya memang kitu kanyataanana. Sakabeh ilmu tipun aki geus diturunkeun ka kuring. Ngana nu acan mah memang ilmu pamungkas. Sebenarnya mah da kuring teh hayang ngagunakeun kana eta ilmu. Ngantara digunakeun we. Lantaran si aki teh pernah ngomong ka kuring. Ulah takabur, ulah ujub, ulah sombong, ulah pamer gitu. Padahal kuring ngagunakeun jurus-jurus teh saprona we. Wah, hebat pisan gitu mah maneh teh. Ajarkeun eta ilmu teh ka kuring, Do. Isukannya ngamimitian diajarnya. Geus tak kuat dieu, kuring hayang jadi jawara. Dodo harita teh sirileutik. Teu karasa dodo harita teh meureumkeun dua panonna. Reup weh peureum tulus sare tibra pisan. Kulantaran dodo geus sare, odo oge meureumkeun panonna terus sare tibra nakaranan. Dina alam pangimpian dodo, harita kedatangan aki aktif make jubah bodas. Bukna oge bodas, janggot panjang, tapi kana dadana eta janggot teh geus bodas. Aki-aki anu datang kana pangimpian dodo teh nyala teu aya lian ti aki obay akina dodo. Pok harita teh aki obay camarita. Kasep inju agi kumaha jager janu? Alhamdulillah damang agi, syukur ari sehat mah. Ayeuna gerek nurunkeun ajian pamungkas ka hideup, kumaha siap Kasep? Abdi parantos siap agi. Ajian anu diturunkeun ku agi teh nyatana ajian Braja Geni jeung Braja Banyu tahap pamungkas. Supaya naon? Supaya sampurna. Kapan hidup geus bisa ngagunakeun ieu ajian ngan can sampurna. Tah dina beuting ayeuna ku aki baris disampurnakeun Kasep. Sok buka bajuna. Dodo henteu talangke langsung muka kana bajuna. Dodo terus hanukangan aki obay bari jeung dina kayaan sila anu reke pisan. Aki obay harita ngangkat kana pananganana teras dampal pananganana teh ditempelkeun kana tonggong dodo. Hawa panas jeung tiis nyaliarak kana sakujur awak dodo. Geus ngucur meusihan sakabeh badan dodo sabab ilmu Braja Geni jeung Braja Banyu dikocorkeun tina dampal panangan aki obay. Teu aneh mun dodo tepikeun ka ngesangna bahkan paparaket nahan sangkan bisa kuat tarima kana eta ilmu. Harita aya kana sajamna tenaga lapis anu disalurkeun ku aki obay, akhirna aki obay ngalesotkeun kana dampal pananganana. Cungkal we dodo harita ngagubra kana papan teu inget di bumi alam. Oreja dodo harita teh hudang tina sarena. Napas ngahegak seperti anu cape, odu oge hudang gagerwahkeun ku dodo. Odu heran sabab dodo bajuna baseuh tur ambekan ciga anu cape. Odu ngarti kana eta kayaan atuh gancang ka dapur nyendak cai sagelas teras diasongkeun ka dodo. Regot ku dodo teh harita diinum seep harita keneh sagelas. Sajongjonan mah duanana teu aya nu cumarita. Geus rada lila, odu harita teh ngamimitian cumarita. Naon Do, mending ngesang kitu, tur ambekan menikeun ka ngahegak ciga anu cape. Ngimpi di udag bagong atawa di udag meong maneh teh. Dodo ngalih ka odu terus ngajawab. Lain di udag bagong Du. Aki kuring datang di alam pangimpian ngawariskeun ilmu pamungkas Braja Geni jeung Braja Banyu. Ieu caritana mah. Barabat ceritakeun ka Dodo. Tah kitu Du. Wah, hebat pisan atuh kitu mah Do.
Selamat dok, mana geus jadi jawara hebat eta mah, jawara kahot. Waduh harita teh nyolongkrongkeun leungeun ka tuhuna ka Dodo ngajak sasalaman. Dodo kalah ngahulung harita. Ah, nanaonan gigituan. Teu lucu make sasalaman sagala. Lila kulila mah Dodo narima kana leungeun Odu lantaran ti tadi leungeun Odu teh nyolongkrong we. Gap harita teh ditampanan. Wadana sareri bungah bisa babarengan. Mangsa alam harita teh teu karasa, sang surya moncorong nyaangan buana panca tengah. Manuk-manuk harita teh rarecet disarada patembalan jeung pada baturna. Dodo Odu Padidin sareng Ambu Aminah harita teh parantos garugah malahan mah parantos aya di tepas. Kasugri para wargi cak urang tunda heula kayaan keluarga Padidin, terutama Dodo jeung Odu. Ayeuna urang kocapkeun si Jumat jeung si Dadap sabadana dipaehan ku Dodo jeung Odu. Si Jumat jeung si Dadap harita teh dialungkeun ku Dodo jeung Odu kana wahangan Cibuni. Kalayang gebrus kana cai leup pucung hul koleab kebelah kalir. Dua mayit angkleng-angklengan silih susul, sakapeung ngajedak kana batu anu gede sakapeung paadu. Teu kungu sidila, tapi weh kana curug Cibuni luhurna aya kana 30 meterna. Mangkaning leuwihna oge jero. Koleang duanana harita nyerorot. Harita teh tina curug harita teh kana leuwih. Kujubar leup teu katembong. Mayit si Jumat jeung si Dadap tetapi kana dasar leuwih suku jeung sirahna antel kana taneuh dina leuwih. Pucung hul duanana harita teh tina cai keur kitu keup leungeun si Jumat. Harita teh nyeklan kana batu gede. Ngan waktosna parantos seep. Insyaallah dinten anjing urang teraskeun deui nya. Samangka abdi kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.